Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing mitra sadaya. Tepang deui sareng simkuring husnul khotimah. Sababaraha warta anu bade didugikeun dina 10 menit kapayun. Tingali salengkapna. Berita selanjutnya nyaeta jalan rusak di kawasan Desa Konangsari, Kecamatan Beber. Warga sok ngeluh lamun ngelewatan KI jalan, utamana ari usum hujan, lobang jadi teka tingali kusabab genengan cai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama abdi Putri Winriani. Ayeuna abdi di salah sahiji wewengkon. Ayeuna abdi geus aya narasumber nyaeta di Desa Konangsari. Kumaha pendapat anjeun? Menurut abdi jalan ieu teh kudu dibeneran, soalna sok ngayah jalma nu lalewatan ka dieu make motor atau mobil gede. Menurut abdi mah jalan ieu kudu gancang dibebenah sabab kacida ngaganggu pikeun nu ngaliwat. Hatur nuhun kepada Mbak Elsa dan Mbak Fitri. Ayeuna urang balik deui ka studio sareng rekan. Hatur nuhun ka rekan urang Putri Winriani. Berita ieu urang tutup. Urang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.